Para hadirin wal hadirat sadayana, alhamdulillahi rabbil alamin. Urang sadayana ngaraoskeun bahagia sok sanaos karaos ku urang panasna panon poe anu manasan jasad urang ayeuna di dunya. Mudah-mudahan sing jadi tetebus tina panasna panon poe 7 tatkala sakabeh makhluk ditaranyangan ku pangeran anu manasan ahli mahsyar. Kajen panas di dunya, kajen ripuh di dunya daripada kapanasan di akhirat. Najan urang di dunya ieu mung kapanasan dina pangaosan, dina jeroni ngabdi ka Allah urang tuluy mung kapanasan. Tapi lamun dirasa-rasa ku urang mah sabenerna mada urang ge mineng papanasan. Ngala duit sok kapanasan, daek we lalajo sok kapanasan, keun bae we poli main bola nu ngaramet sok kapanasan, tos menak nu ngaramet di payung. Ayo jawab sing jujur. Bari nongeng aya nu di payung, nongeng na wungkul 5 jam, ti jam 7 enjing-enjing nepi ka lohor. Nongeng wungkul hayang boga duit ukur ala kadar 4.000 perak leres. Nongeng wungkul 4 jam bari kapanasan, bari kotor, geus yakin jadi ganyaran acan. Mun bae meureun dipake ibadah jadi ganyaran, ai dipake ukur nyeubeukkeun beuteung wungkul mah nu jadi tai akhirna. Dipake luha leha, luha loho, gular goler, jag-jagna diukur dipake rungkak ringkuk hees deui, isuk geus kenceling deui. Wah, eta mah di dunya kapanasan jadi lestreng kulit teh, di akhirat mah gosong ku seuneu neraka. Sok angkat-angkatan kapanasan, tos ninggal anu main voli di payung, tos ninggal anu sepak bola di dieu di parayung barudak. Nah ngadak-ngadak jadi elehan dina ngajim. Nah ngadak-ngadak jadi elehan. Lain abdi mah sok kaget gitu, sok kaget ku diri sorangan, sok nafakuran diri. Dari palebah lalajo mah abring-abringan aya bangreng teh, aya naon kuda naon rengong teh nepi ke dikicili-kicili, aya raramean teh nu di ditu nu di dieu, belaan papanasan aya barong saing ngiring papanasan, lalajo sepak bola ngiring papanasan, neangan duit ge papanasan. Komo mun pribados rek nyaritakeun sebagai pejuang Islam.
abdi mah matak teu wani nyebut sebagai pejuang Islam teh. Naon sababna daru masa abdi mah sok jojorokan sote wani jadi pejuang Islam mun aya pieusieun pejit. Gitu. Kabagian kaos, jaket, amplop, kakarak rada wani. Allahu Akbar. Rada wani kikituan teh meusing papanasan dina truk ge. Paseana wani atuh ngadak-ngadak jadi gagah perkasa, bawa ngaji penting nepi ka jam 12 penting leh ngadak-ngadak mungkin awak teh ngadak-ngadak jadi elehan dibawa nepi ka jam 3 penting lamun dibawa ngabahas bab keagungan Allah, bab keagungan Rasul. Ngadak-ngadak jadi epes meir, ngeplek jower nganarjangjang, ngadak-ngadak. Malah aya leuwihna sifat nafsu mah kabatur ge aya leuwihna, make jeung ngojok-ngojok tong puting-puting teuing ngaji teh da eueuh batur. Eueuh batur elehan. Allah batur borongan eta sifat nafsu abdi. Jadi lamun batur getol ibadah teh lain ngadorong batur sina getol kirang bara sorangan teu getol kana ibadah elehan atuh ningali batur getol teh Gusti si anu mah abdi mah teu acan kiat kirang bara dan nafsu mah lain kitu hayang aya batur we. Ngan lamun dibawa aja sepak bola nepi ka jam 3 ge meusing ajengan beuki we sararea teu ngatur nepi ka jam 3 eueuh masalah eueuh teu ngatur isuk rek digawe eueuh carita isuk rek digawe kumaha isuk we laras bawa main sepak bola da resep atuh meusing panas meusing ngebul meusing kotor ngadak-ngadak jadi gagah perkasa ditembongkeun kabisa ditembongkeun lari ditembongkeun kekuatan ngadak-ngadak jadi kuatan ku panas ngadak-ngadak kotor gekeun bae da sabun loba keun kege diseusuh deui we baju mah keseleokeun bae da loba tukang patah tulang keun ubaran we nah jangar tos main sepak bola tos badminton akan baik kan ada aya parame laras gitu ya subhanallah begitu dibawa kana medan anu kacida agung jeung kacida mulyana kapanasan saeutik teu wani matak abdi mah lamun dek nyaritakeun kuring sebagai pejuang Islam teu wani. Eueuh ti dituna pejuang Islam ku panasieun entong borok ku panas pejuang Islam mah pedang nyangsang dina beuheung jadi kebanggaan kitu pejuang Islam mah paham kahartos lamun ayeuna karasa panas dina pangajian keur ngabdi ka Allah keur zikir ka Allah wanar asyaddu harra seuneuna ka maleuwih panas tibatan panon poe ayeuna andai kata ieu teu ditutupan dek main adil sararea ieu nu leuwih dipika ridho ku pribados leuwih dipika hayang ku pribados mun mustami kapanasan ajengan ge kudu kapanasan mun mustami kahujanan ajenganan lagi kudu kahujanan da teu hayang abdi teh teu calik di luhur batur dihanap teu hayang da ieu teh hiji hal anu memang lain didikan agama mah kudu sarua mun dihanap mun di luhur hanya saja takzim jeung hormatan hanya saja perlu katinggal ku sadayana
maka di dia dibutuhkan tempat anu luhur. Kerjalma anu hayang ma'rifat ka Allah, kerjalma anu atina rek ngharep ka Allah lillahi ta'ala, mau dileret dibere kursi, mau dileret jelema nu nyiu, mau dileret jelema nu muji, mau dileret jelema nu moyok, mau dileret ceng terus ka Allah ta'ala. Satungtung masih keneh ati nak ngareret pedah di kursian, ngareret pedah di payungan, lamun ti di korsian teu di payungan kuring moal daek hadir, ieu geus hiji tanda bibit gumede geus nyangsang dina atina hiji jelema. Di mana bibit gumede geus aya dina ati jalma, maka la ya'rifunallah wa la yasiluhu abada. Moal bisa makrifat ka Allah, moal bisa nepi ka Allah taala. La ilaha illallah teh magol, aya sekat, aya hijab, aya hahalang, sehingga akhirna doa nanti bisa diterima, akhirna kanikmatan nu puncak tu bisa diraih. Sebab nikmat anu paling puncaknya eta liqa'ullah, bisa patepung jeung Allah subhanahu wa ta'ala. Jalma rek patepung jeung Allah ta'ala teh hese mau ujug-ujug jogok jeung Allah, moal najan asup jadi umat Islam, najan ngaku boga iman, moal kumaha diajarna di dieu ati urang dipalingkeun ka Allah, dipadepkeun ka Allah. Lain ukur biwir sina inni wajjahtu wajhiya lillah, lain inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ya Allah, abdi madepkeun ati abdi ka Gusti nu ngadama bumi langit sareng saesina. Lain kitu wungkul lain, tapi praktekna nepi ka mana? Nu meuli ngahaja ku pribados ngaji sok dibawa nepi ka jam 3, sok dibawa nepi ka tengah peuting, ameh diajar ulah jadi mukminin anu elehan. Di sini tegor ku Allah yaumal kiamah, sia mah ari nguruskeun duit, sia mah ari kahayang dunya, belaan teu molor sia mah. Sia mah ai dipake doraka, dipake catur, dipake gableh, dipake lalajo sepak bola, sia mah teu ngatur peuting, teu ngatur naon. Nah sia dipake nyingharep ka Allah, dipake munajat ka aing, dipake neangan karidho aing. Nah sia ngadak-ngadak jadi elehan. Namurukan Allah ta'ala erek dedeh kajalma anu sikapna siga kitu moal. Punten. Da pribados mah memang ngahaja, lain ukur di Sumedang. Ngaji nepi ka peuting teh ngahaja, di Jelegong ngaji nepi ka dibawa ngahaja. Rek nepi ka iraha atuh. Lamun abdi sebagai pemimpin umat tuluy abdi elehan, meureun abdi boga murid teh elehan kabeh. Dek iraha atuh ngabibitkeun kekuatan jeung kemampuan dina ibadah teh iraha atuh mun teu dicontohan ku ajenganana. Mun abdi elehan, tangtu masyarakat abdi jeung kaum abdi bakal leuwih elehan tibatan abdi. Mun abdi getol, abdi gagah, abdi kuat dina ngabdi ka Allah, tangtu masyarakat mah can karuhan bisa nyusul. Leres. Komo lamun abdi elehan. Numawi pribadi sok pesen ka para pejuang-pejuang Islam, sok pesen ka para ustad-ustad, ka para muballigin moal bisa ku ngomong wungkul moal, tapi praktekna nepi ka mana urang. Hayang jeung Allah ta'ala teh ulah dianggap enteng, ulah dianggap babari, pedah maca la ilaha illallah nepi ka Allah can karuhan. Tah tinggal ieu itah di dia tah tuh nu wengi teh urang teh dijieun ku Allah ta'ala teh ti dituna keneh ge geus disetel, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa sina ngabdi ka aing pangna sia dijieun teh lain sina dahar sia teh lain sina sare, lain sina ulin, lain sina silih keukepan, sia teh ku aing dijieun teh, sia teh dijieun teh nyata ku aing teh sina ngabdi ka aing. Jadi sia teh kudu nyaho ibadah, cara ngabdi kudu nyaho aing. Leres. Leres gitu.
lamun urang terang ibadah wungkul tapi Allah na teu terang erek tepat sasaran moal ngaku nyaho ka Allah ari ibadahna embung erek tepat sasaran moal da dua liak budun hiji kudu ibadah kudu nyaho ibadah dua kudu nyaho ni liak buduni kedua kudu nyaho kami alias kudu nyaho Allah subhanahu wa ta'ala babari hayang ka Allah teh hese pangna ulama nepi ka puluhan tahun masantren tuh dibuka cenah bibit hayang nyaho ka Allah teh ta Quran bibit hayang nyaho ka Allah teh ta hadis macana wungkul ke geus hese Quran teh urang mah asa sote babari ngaji tafsir ngaji hadis geus sagala menang batur babari sote macana geus ditulis ku batur geus meunang ngajabar jeeran batur geus meunang ngahartian batur geus meunang nyimpulkeun batur sabenerna mah urang ngadahar teh meunang ngabuahkeun batur asa we bisa batur mah lain kitu hayang nyaho hak nu sabenerna teh batur mah lain kitu diteangan dipapai ti handap dipapai matak urang mah meusing jadi mujtahid meusing jadi kiai ge anger mujtahid teh urang mah kaberangan kaporotan hayang ijtihad sorangan teh naon sababna da urang mah rek ijtihad sorangan teh atuh tina Quran tina hadis teh geus kaporotan ku batur da ijtihadna urang mah sagala geus menang batur naon harti ijtihad sorangan ai sagala menang batur mah laras henteu mata kerjal manu awam anu teu bisa muka ku sorangan cukup kupingkeun bae para ahli tuturkeun eueuh deui jalan kerjal manu awam supaya manehna hayang nyaho ka Allah manehna hayang nyaho bener manehna hayang nyaho keadilan eueuh deui jalan iwati cekel fatwa para ulama kadinya we sabab keur pantar urang maksakeun maneh rek ngabongkar Quran ku sorangan hadis ku sorangan cilaka urang mah cilaka rek di mana atuh nepina rek di mana da kudu cul sagala urang mah tuh kudu cul usaha kudu cul itu sare disaeutikan aya urang mah tuh da kumaha sare hayang tibra dahar hayang ngeunah imah hayang alus mobil hayang weutuh kitu lain urang mah kitu lain beurang peuting hayang pageye-geye jeung salaki jeung pamajikan gawe hayang ruang riung nonton hayang bebas ilmu hayang sampurna laras henteu iman hayang sampurna Islam hayang sampurna ieu dua hal anu bertolak belakang pamohalan eta teh kata-kata nu pamohalan ngaranna cadu mungkuk 7 eluk cek bahasa kolot buluan belut jang-jangan orai eta mah kawas ngajul bulan ku asiwung maledog pakel ku eneng pakel buah leutik dek hayang buah leutik aya di baledogna ku eneng da barang mustahil mustahil gitu hartina teh buluan belut da belut da mustahil buluan jang-jangan orai leres gitu moal aya tah kitu kasadayana naon cenah mus lain jangan orai naon cenah
sono ka caroge palai sasarangan sareng caroge sono ka bojo palai sasarangan salamina sareng bojo palai ngahiji ruang riung jeung putra palai tuang nuraos palai bumi sae palai artos seueur palai buktina kitu henteu ibu-ibu nu didamel bade naroskeun angkat jam sabaraha 7:30 jam 7 mulih jam sabaraha jam 2 dikantunkeun caroge dikantunkeun putra padahal palai ngahiji sareng caroge padahal palai ruang riung sareng putra tuh nah atuh make jeung dikantunkeun tuh jadi kudu aya nu patah salah sahijina kudu aya anu cobor salah sahijina kudu aya nah atuh make dikantun-kantunkeun caroge urang geura bojo diudag-udag hayang boga pamajikan teh hah ayeuna geus aya hayang ngahiji hayang pageye-geye hayang silih keukepan tuluy hayang gawe teh ngobrol we jeung salaki teh kitu bercanda bercumbu hayang kitu henteu naon sabab nepi ka bojo dikantunkeun nepi ka putra dikantunkeun aya kahayang nu sejen anu mau tidak mau salah sahiji kudu ngelehan leres hayang naon nah atuh hayang dahar ngeunah nah atuh hayang loba duit nah atuh hayang imah alus jadi we kahayang ieu patah sawareh kata mah deui urang teh make jeung hayang salamet di akhirat teh urang teh hayang darajat nu luhur hayang boga iman nu sampurna hayang Islam urang sampurna urang teh hayang nyaho aturan-aturan Allah tapi urang teh deui da hayang pageye-geye deui di imah ge hayang tibra urang teh sare teh leres dahar hayang ngeunah leres bakal pikituan moal lamun hayang urang neangan kabutuh urang kapaksa kahayang nu sejen kudu patah di dieu kakarak diimang-imang di dieu mah leres diimang-imang ieu teh mana ieu teh nu kudu diheulakeun kitu tah eta diajar ijtihad teh kitu mana ieu teh nu kudu diheulakeun kuring teh ieu hayang mana nu kudu patah mana nu kudu bocor mana nu kudu kasingkirkeun da kabeh hayang ai kahayang mah kabeh ngan ceuk kuring ge mustahil dahar hayang ngeunah sare hayang tibra di imah hayang mustahil atuh kudu make indit meureun ieu mah pamajikan kudu ditinggalkeun anak kudu ditinggalkeun imah ditinggalkeun wayahna nyai wayahna ujang kasep geulis wayahna bapak erek angkat milari artos wayahna dabongan hayang dahar leres heuh abdi ge hayang we ngahiji jeung salaki tuluy-tuluyan kitu pageye-geye sami we akang ge hoyong kitu ngan mustahil silih kekeupan tuluy dahar sagala mustahil jadi kudu aya nu kumaha nah anu dipisahkeun ieu teh tah anu digugurkeun ieu teh dipilih meureun ku urang teh dipilih mana anu kurang penting diukur ku urang kapentinganana diukur ku urang keagunganana diukur ku urang kitu kaluhunganana darajat martabatna diukur mana nu leuwih handap tak ieu leres urang teh boga duit teu boga baju ari boga duit ukur 50.000 duitna teh teu boga baju teu boga sapatu teu boga kacamata hayang kacamata hoyong sapatu nu sae raksukan ke hoyong teu boga kabehanang ai duit boga 50.000 beulikeun ku urang mana heula kacamata heula ning tuh aya boga pikiran mah kitu leres kapaksa kudu raksukan heula kumaha sapatu wios nyeker
wayahna mau tidak mau kahayang kabeh memang hayang kabehanana, tapi mustahil dabahana dengan sakitu-kituna. Ari urang dibere waktu ku Allah Ta'ala teh umur teh ngan sakitu-kituna supaya sapeting teh aya 24 jam. 24 jam teh butuh sare tibra, butuh dahar ngeunah, butuh naon di silih kekepan, hayang nonton, hayang ulin, hayang ngobrol, hayang heureuy, hayang bisa ngaji, hayang bener doa hayang diijabah, hayang gitu sok dek bisa kabeh gitu. Kudu aya anu diapkirnya. Mana atuh nu kudu diapkirna? Apakah nu kudu diapkirna teh ieu teh baju apa kacamata? Baju apa sepatu? Tapi kabehanana palai. Oh gitu, pinter ning tah. Pinter. Leres. Tak urang teh kadak ngadak nu pinter jadi bodoh seketika. Naon sababna? Tara daek nafakuran diri. Di akhirat hayang salamet urang. Di akhirat hayang luhung, hayang sasarengan sareng Kangjeng Nabi, hayang sawarga Firdaus. Urang teh kudu nyaho kana aturan hirup. Urang teh kudu loba ngabdi ka Allah, letah kudu baseuh dipake zikir ka Allah, pikiran kudu dipake eling ka Allah, kudu loba eta daripada ingetna kana dunya. Tapi urang teh hayang we dunya teh deui genah. Leres kitu. Kabeneran waktu ngenangan sakitu-kituna ari bodoh kacida legana kanyahokeun teh loba pisan, bongan tadina urang nasok popohoan, akhirna sagala kapopohokeun. Nu leuwih penting ku urang sok kapopohokeun naon sabab? Bongan nu teu penting dinyanyakeun. Terus gitu. Akhirna urang geus kolot kieu, waduh barang urang narawangan ternyata bodoh urang teh lain ukur depa, lain ukur kilometer, waduh sakitu jauhna. Malakal maut geus kokolebatan dina kongkolak panon urang, geus lengok deui ka urang. Sakaratul maut sakedeung deui geus nungguan urang. Nyeri na perih na dina sakaratul maut bakal karasa ke urat beheung urang masing-masing. Ayeuna urang senyum jeung seuri, ayeuna urang senyum jeung seuri, ayeuna urang senyum jeung seuri, tapi imma 1 detik kemudian, wa imma 1 jam kemudian, wa imma 1 hari kemudian, wa imma 1 bulan kemudian, wa imma 1 tahun kemudian bakal karaos ke urang sadayana. Bakal karaos ke urang sadayana. Kudu kumaha atuh urang teh hirup teh ieu teh hayang salamet, buru-buru mun hayang salamet keyakinan urang sampurnakeun, buru-buru lamun hayang salamet Islam urang sampurnakeun. Barang rek nyampurnakeun iman, rek nyampurnakeun Islam, ternyata kudu aya nu kapikeun saware-sawareh tina kebiasaan urang sehari-hari. Mau tidak mau ieu mah, mau tidak mau mun tadina urang sok tibra sare, mau tidak mau wayahna sare disaeutikan, mau tidak mau lamun urang sagala neangan duit mak keur kadaharan urang, mau tidak mau ayeuna mah sawareh bikeun tuh. Budaya-budaya kafir, busana-busana kafir, sunnah-sunnah kafir. Urang hayang salamet, mau tidak mau kudu nyaho agungna Allah, mulyana Allah, hebatna Allah, nyaahna Allah, agungna Rasul, mulyana Rasul, hebatna Rasul, nyaahna Rasul ka urang. Kalakuan Rasul kudu dibaca, barang rek dibaca kalakuan Rasul bentrok jeung maca kalakuan kafir. Barang rek nganyahokeun dongeng Rasul bentrok jeung hayang nganyahokeun dongeng kafir. Kudu salah sahijina kudu aya nu tumbang, mau tidak mau. Ieu mah ku sakabeh jelema berakal tangtu bakal kapikir ku sadayana.
mau tidak mau lalajo bakal kudu dikurangan, mau tidak mau dabongan urang loba teuing kanyahokeunana. Sementara orang didagoan ku seengnyeng sereng, tadi dagoan ku sakaratul maut ku seengnyeng sereng. Ati urang masih keneh ramijud kumaha lamun urang sakaratul maut ayeuna-ayeuna. Apan urang hayang salamet wae ana urang kudu nyen tindakan-tindakan, gerakan-gerakan keur ngebersihkeun ati urang, keur ngaluskeun akhlak urang. Wayana urang kudu mineng cilik-cilik ke para ulama, wayana mau tidak mau. Salah sahiji kudu tumbang mau tidak mau. Da ieu mah kahartos ku sadayana oge, mau tidak mau. Lamun bae meureun urang hayang kanikmatan dunya, kanikmatan akhirat wayahna bakal saeutik. Malah urang moal meunang kanikmatan akhirat. Mun urang gawe teh lalajo film unggal pae unggal peuting sambung itu wayahna keagungan Allah jeung keagungan Rasul moal nyangsang dina ati urang. Wayahna eta. Mau tidak mau eta mah. Kegiatan orang sababe sapeting dipake ngobrol, dipake heureui, dipake ulin itu ieu tuluy kegiatan ngaji diseutikan saminggu sakali asa panggotolna urang, padahal lega keneh lalajona daripada ngajina. Mau tidak mau di akhirat pangpetekelna mau tidak mau, di akhirat panghinana mau tidak mau. Pilih hayang agung di akhirat, wayahna di dunya urang kudu daek hina kajeun cicing dina taneuh ngebul wios, kajeun kapanasan wios, kajeun rugi wios, kajian kurang sare wios, daripada abdi barang asup ke alam akhirat geuning bukti nama ningali tatangga ge salakina henteu melaan, pamajikanana teu melaan, anakna nu melaan, imahna nu melaan, jabatanana nu melaan, kabehana ge iwah ti kalakuan manehna sorangan. Leres tindakan orang di dia kudu ngambil engal-engal langkah-langkah sang tindakan-tindakan nu tepat nganggo akal orang tepat nu tepat nu mawi abdi sok wasiat ka sadayana mun hayang salamet ulah sok ngoreksi wae batur keun bae batur mah keun bae urang we ceng urang kitu ulah sok ngamasalahkeun si anu mah teu kunut kuring kunut maknya ulah sok dimasalahkeun nu getol kunut-kunut sing getol nu tara kunut keun bae tong kunut bersihan we ati urang bersihan da kayakinan kuring mah kieu tah kitu we sese teuing sok buru-buru ka pangerankeun kabehanana buru-buru kapengarankeun sadayana urangna ulah boga rasa bener sorangan geura komo derek-dek make nyarekan batur komo eta mah ulah aya nu nyarios ka abdi Pak Kiai si anu mah taradek ngaji cenah ayeuna ka ditu ka dieu anu sanes sok ngaraos si anu mah tara ngaos nah make suudon nah make goreng sangka abdi mah sok disek-sekan ngomongna oge keun bae atuh keun bae batur mah salamet nuhun salah we doakeun ku urang aya teu bisa ngomean mah kitu muga-muga sing menang hidayah kitu mun salah wae muga-muga sing menang hampura Allah kitu tara milu ka pangajian keun bae nah da bawa di ditu ge ngaji mah di mana we atuh ese teuing asal bener ngaji da lain kudu abdi ngaji teh lain di saha bae sina maju sadayana para ulama, sina maju sadayana para kiai, sina maju sadayana para ustad satungtung bener ngaji rek mawa ka Allah taala tuturkeun ku sadarea abdi mah ngasahatan soe teh ulah sok nuturkeun jelema anu memang mawa ati urang lain ka Allah ati urang jadi telas ati urang kala kamilu ngagorengkeun batur padahal urang ge loba kagorengan kajenting ajengan lain tuturkeun eta mah kitu ari abdi mah leres gitu ngaji mah ka mana we di mana we da abdi ge ngomong teu ngajamin abdi bener teu ieu mah sugan payu rek jadi tukang gendong daragang gitu sugan payu aya nu ngagaleuh nuhun teu aya nu ngagaleuh sawios da keur diri abdi pribadi keur para kiai keur para ustad nyarita hareupeun mustami teh hukumna teh fardu kifayah naon ai fardu kifayah teh satungtung aya nu sejen mah
maka abdi teu ge teu nanaon. Matak lamun abdi teu payu asal ngararaji we dinu sejen mangga salah. Lamun abdi amek salah. Si anu batur-batur ngaraji ka kuring ai manehna embung ngaji ka kuring salah, padahal manehna ge boga heundeuy guruna. Salah abdi doraka abdi na teu boga-boga jol amek. Teh nafsu teh ieu teh. Naon sababna? Sabab keur abdi jelema mu ngadenge kana kata-kata jeung nasihat anu hade. Tina letah abdi upamana keun bae nah ada abdi mah lain fardu ain, nu penting mah kuring we sing bener sorangan kitu. Dek ngadenge batur mah syukur, teu ngadenge sawios. Hayang milu ngaji pek, teu milu ngaji mangga. Nah aya deui kata-kata nu leuwih adil sabada eta. Gitu lain hirup mah kudu kitu kitunya gitu. Kajen teuing upamana CRT 4 pangajian 5 pangajian keun bae. CRT di imah ieu ngaji, di imah ieu ngaji, di imah ieu ngaji, heuh alus kudu ngaji kabeh, kudu kitu. Teu kudu jadi masalah, teu kudu jadi pasea. Di dieu ngaji pangajian bareng-bareng, heuh alus kan beda asal di ditu ngaji, di dieu ngaji. Lamun di ditu judi, di dieu ngaji kakarak teu harti eta mah. Seperti kaharti eta mah seperti kaharti gitu. Daripada ngaji mah alus we sadayana sok ulah sok jadi omongan, ulah sok jadi kagorengan kade pikiran mah kalakuan urang sorangan. Sabab urang rek ngarep Allah taala teh wah susah. Tadi contohan ku abi ya dicontohan susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutusna ka alam dunya ieu teh mantenanana eusina mangan hiji jelema sina nyaho ka Allah kabeh naon hiji kabehna oge. Leres sabaraha puluh tahun Rasulullah berjuang nepi ka seep harta bandana, nepi ka seep tanagina, nepi ka seep waktosna, nepi ka dugi ka seep nyawana. Melaan umat supaya naon? Supaya nyaho ka Allah, lain keur dahar sabab urang dijieun teh, lain keur sare keur nyaho ka Allah taala. Heuda urang butuh sare tah di dieu pek sare, lamun sare ieu nunjang kana ibadah ka Allah. Heuda butuh dahar tah di dieu pek dahar, lamun nunjang kana ibadah. Ai dahar ukur rek sare deui, dahar rek sare deui, dahar dipake nongton, dahar dipake ngobrol teu paruruguh mah entong dahar. Nanaonan make dahar. Jadi sehat teh bahan ngabdi, dahar teh bahan ngabdi, boga salaki bahan ngabdi, boga pamajikan bahan ngabdi, boga anak bahan ngabdi. Teu bisa dipake ngabdi ka Allah mah kacape-cape boga pamajikan oge. Teu bisa dipakai ngabdi ka Allah mah kariweuh-riweuh boga salaki ge, kapusing-pusing boga anak ge. Di dunya nyapekeun aing, aing paeh ngadegetkeun aing kana neraka cikrek naon. Nu mawi ulama ngawasiatan ka urang sadayana, watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin wakhtar ajuban fadila. Itu watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin wakhtar ajuban. Watruk minal azwaji keur naon maneh boga salaki boga pamajikan, kira-kira teu matak nganyanangkeun maneh di akhirat, kira-kira teu matak melaan taat ka Allah taala, keur naon da kaluar tina fungsina. Kacape-cape maraban, kacape-cape kudu ngaulaan, kacape-cape nanaonan. Leres boga anak diwarah diurus diwarah ait bedegong ka urang nanaonan. Matak para sahabat mah pait ka anak oge, para ulama mah baheula pait ka anak ge nepi ka aya bahasa kolot neuteuk leukeur belah jantung sia jang satungtung sia ayeuna bedegong kanu jadi kolot sia mung ibadah geus tong ngaku-ngaku deui bapa ka aing, teu ngaku deui indung ka aing, tah eta bener kolot teh.
bener gitu kajen ting 13 anak yaumul kiamah moal dituntut ku anakna anu sababna geus dibejaan neuk teu kleuker meulah jantung geus semet dieu tong aku bapak satungtung maneh doraka mun maneh rek bager prek bapak teh ieu teh mun maneh teu bager geus semet dieu di mana urang paeh cenah taatna kabagean ti anak teh solehna teh ganjaranna teh doraka we anak teh teu kabagean urang teh tina doraka anak teh siksaanana cenah kitu kudu pahit ieu mah kudu pahit nyai akang masa kitu neuk teu kleuker meulah jantung ka nyai teh akang usaha nepi ka capek beurang jeung peuting belaan nyai nyata sina senang daharna sina senang makena akang teh ieu lamun paeh teh da buktina beugeuning batur ge kitu ya pamajikanna teh dikawin deui ku batur nyai teh dikawin deui ku batur padahal nu maraban akang nu ngagelisan akang ti ayeuna nu ngamodalan akang nu mere imahna akang capek akang teh nyai satungtung nyai daek dibawa ibadah ku akang pek gitu nyai teh pamajikan akang teh gitu lamun nyai bung dipake ibadah imma wa imma hiji nyai pisah jeung akang rek ganti deui wa imma nyai dianggap doma ku akang dianggap naon pek pilih di antara dua hiji imma nyai kumaha pisah jeung akang puguh akang ke neangan deui nu bisa dipake mantuan ibadah ka akang tuh wa imma nu kadua wayahna akang kudu nganggap naon ka nyai domba domba teh ukur di paraban gitu hah kita pencit we kitu hah domba gawena naon nyatu naon deh modal naon deh molor ulin gitu lain modal makan naon deh itu macek meureun nya bikang dipacek bikang mah ya gitu meureun domba mah dianggap domba nya teh gitu atawa dianggap kuda nyai tadi anggap kuda ku akang di paraban terus ditumpakan ku akang bener hayang jadi naonnya itu sok itu ngahulang geus gitu mah ku akang diajak salat embung ku akang diwurukan embung di ditu dia ngalawan utak-etik kalaka sia ka salaki teh utak-etik sia nu marabanana apaan akang nu marabannya itu ya laras ente gitu deui meureun urang ka salaki kitu deui urang ngaulaan salaki tuluy-tuluy ya wah sironeun daunana ieu teh naon boga salaki teh salatara puasa tara jakatara gaweana teh main ulin lalajo mabok kitu keun eta urusan pribadi eta mah urusan naon kumaha urusan pribadi pamajikan kasalaki gitu pamajikan kasalaki teu hak minta diserahkeun lantaran salakina ngalakonan doraka anu langsung antara manehna jeung pangeran eta mah salah ulah kieu akang geus serahkeun abdi ayeuna mah daripada akang kitu wae mah akang tara salat eta mah teu hak naon sababna keun bae da doraka manehanana keun bae da doraka manehanana teu hak urang minta di beda jeung urusan salaki teu ngawurukan ka urang aya hak pamajikan ieu mah hartos teu monokan ka urang teu maraban ka urang teu makean ka urang eta mah aya urusan antara salaki jeung pek eta mah teu naon menta diserahkeun diwuruk ku akang abdi teh henteu ngaji ka ditu abdi teh kalakah dicarekan ku akang apaan aya nu kitu aya nu ngaji ka ditu ka dieu teh kalakah dicarekan ku akang eta mah teu naon daripada akang doraka wae hantem-hanteman abdi teh diparaban manya abdi teh kudu capek sorangan nyuhunkeun dipirak abdi kumaha eta haram tuh henteu eta mah Allah kabeh ulama menyebut dosa awewe minta diserahkeun ka salaki anu jalurna kawajiban salaki keur ka pamajikanana teu ditepati
lamun kewajiban salaki pribadi na ka Allah teu nepati keun bae kumadinya we paling-paling urang ukur amar ma'ruf nahi kitu karatos nu mawi dina agama tos dijelaskan ku sakabeh para ulama dina hukum fikih awewe menang kaluar ti imah di mana teu aya idin salakina sarta salakina nyaram upamana kaluar ti imah menang maksakeun dina naon dina barang anu wajib dina barang naon hiji salakina teu mere dahar ka urang salaki urang teu mere dahar ka urang usaha henteu sagala henteu kaluar ti imah ceuk salaki aing mah teu idin sia ngador ka ditu ka dieu neangan duit lamun salakina teu ngusahaanan tek kaluar ti imah tanpa izin salaki ge teu nanaon hiji kedua dua makean lamun urang salaki teu makean manya urang teh kudu katemong orat wayana urang teh kudu neangan duit umpamana kaluar ti imah tanpa izin salaki pek eta mah salaki nu tamah doraka mun salaki nyarek dua kartos katilu awale menang kaluar ti imah najan salakina teu ngidinan malah upamana salakina nyarekan di mana salakina teu ngawurukan kana urusan agama anu wajib gitu bari awewe butuh pandek paeh sadarea da buktina mah geus paeh mah geuning euleuh hanas di dieu aing teh dicarek nurut euleuh geus paeh teh geuning salaki teh eueuh hanas di dieu ku pamajikan ulah keluar ti wengi ulah keluar wengi abdi keung boro nurut ngeukepan pamajikan nepi ka bodo kana urusan agama aing geus paeh teh euleuh pamajikan dikawin batur beres bahan pemikiran ke orang sadayana kumata keluar ti imahna keluar teangan ajengan keluar dengan catatan aman tina fitnah neangan batur kudu make bergerombol neangan batur loba saksina kudu kitu kajen penting ari beurang eueuh mun sek aya beurang beurang kusabab beurang eueuh penting iya penting ge kajen tengah penting dengan catatan aman tina fitnah catat ieu teu aya idin salakina anu tamah doraka lamun salaki kekeh wae nepi ka kitu pamana tuluy pamajikan menta diserahkeun teu doraka korek naon deui atuh urang teh da musing hanteman-hanteman dahar ge angrek paeh urang teh da alam dunya ieu mah atuh ukur liliwatan wungkul keur ngaliwat teh cukang alam dunya mah ngaliwat plus ka alam akhirat ukur cukang alam dunya mah kudu ka Allah kabeh sok sing nyaho heula cara-carana ngaji nyaho teh kitu kumaha cara urang sangkan ka Allah taala keun deh ngaranna mah munudan oge ulah sok dimasalahkeun ngaranna mah keun bae ngaranna mah munudan erek arisan erek kumpulan keun bae rek naon we ngan eusina nyaritakeun ilmu Allah sehingga urang nyaho ka Allah tah eta bener daripada ngaran majelis ta'lim daripada ngaran tabligh akbar ari eusina kalaka nyaritakeun kagorengan batur lain ngaji atuh da eta mah teu hak dihadiran nanaonan kalebar-lebar waktu nyaritakeun partai politik da lain bagian urang mah mesing urang jojorokan ge anger eueuh nu ngadenge kursi teu boga jojodog teu gableg gaji teu meunang hose modar mawa naon atuh paeh teh ning tunya da abdi mah ieu mah sakadar nganasehatan ieu teh kumaha ieu teh rek kieu wae hirup teh hantem nguruskeun partai we kitu nepi ka paraseha ieu kabeh ieu teh kumaha rek ngoreksi Gus Dur unggal poe unggal penting teh ngoreksi Amin Rais cek kuring mah ta Gus Dur teh kieu ai si lain ngomong-ngomong Gus Dur kieu teh si lain saha sik baca diri si lain heug ngaraba ai si lain saha pan si lain mah geuning ku pamajikan sorangan teh diangat ai si lain dadak-dak jauh nyaritakeun eta ngalalebar letah ieu umur teh mahal keluar ka jarana renghap teh ngurangan umur urang ulangan umur urang rugi kabehanana oge rugi geura engke wengi urang bahas bab rugi
kan wal asri innal insana lafi khusrin. Urang bahas gerak engke di mana di sonda engke hadir sadayana di sonda gerak urang bahas gerak engke bisi hayang nyaho mahalna umur teh ayeuna mah tos heulaanan sakitu capek tos heula sakitu heulaanan. Ibu Cicih di Baginda pusar teh naon? Urang lemur pusar wengi tadi tabrakan bade ka pangaosan. Wengi tadi ayeuna di rumah sakit. Putra, ieu teh dina hiji sisi innalillahi, dina hiji sisi alhamdulillah. Andai kata tuluy nepi ka pupus syahid. Jelema rek irit ngaji geus dihampura dosana atuh da. Tuluy tabrakan tuluy umpamana maot syahid dirinya alhamdulillahna. Ari innalillahina kitu apa bongan urang hayang hadena hayang loba. Ulah waka maot. Mun urang hayang beunghar ku kahadean, matak sing bentet heula ngaji teh buru-buru. Di mana urang bentet lalajo, bentet molor, sare teh ukur bentet ku eta we. Tuluy urang teh paeh bentet ku eta we. Leres. Urang teh asup ka akhirat bentet ku eta we. Leres kitu. Sing bentet heula ku naon? Ku ngaji, ku wiridan, ku maca Quran, ku sedekah, sing bentet hos paeh. Alhamdulillah. Wa mal mautu illa rahatun lil mu'minin. Ieu maot teh cenah peristirahatan keur jelema nu iman mah bener-bener iman ka Allah. Sina istirahat, sina maot karunya capeun. Ari urang bentete neangan duit, bentete urang malalajo, bentete ulin, bentete heureuy, geus bentet tuluy spae gitu. Da anu bager dek pae, anu teu bager rek tuhnya matak ieu, matak ulah sok ka ditu ka dieu wae ngaji jadi we tabrakan. Tuh tingali tabrakan malah si anu mati heula aya anu gering tuluy paeh mata ulah sok getol-getol teuing kitu ulah tos sok getol-getol teuing hese di imah dan nu hese mah moal paeh moal gering gitu ayeuna mah tinggal tanya kana diri urang tanya diri katinya nang ari aingnya paeh teh hayang keur bentet ku kunaon teh tah tanyakeun kana diri sorangan ayeuna mah matak abdi bagja sadaya anak kajen panas yuk lah ayo we gitu yuk keun bae kotor keun bae da aya sabunna teu kabagian samak abdi mah dina jukut ya keun bae na make jeung ngadak-ngadak jadi geuleuhan bet ngaramet ge anger we kudu kotor geuning nya da aya sabun apa aya sabun mah atuh sarua we aya sabun ayeuna ge beres kajaba mun moal nyeuseut-nyeuseut jeung moal mani-mani eta mah entong caralik dinu kotor aya moal mandi deui mah mendek mandi deui kan bae kotor ge menika bangga kusrek nyeusuh naon eta nyata raksukan kala lotor tilas naon tilas ngaos kusrek eta teh bagja bangga hade aya deui nu ngusrak meni lu atleet kesang kotor tilas naon tilas lalajo barongsai cing sok alus sumana dah gitu-gitu kayak nih anger gitu-gitu kayak nih anger terus nya gen kayak urang tuluykeun urang ngadua ieu mudah-mudahan sing enggal damang malih sanes saukur anjeunana margi nu teu damang ahli pangaosan sakiring teu seueur urang ngaduakeun sing daramang menuju kengeng musibat sing enggal diangkat musibatna. Oke mudah-mudahan urusanana sing lancar, rezeki sing jembar, kulawarga sing saroleh, sing panjang yuswana, sehat jasmani sareng rohani na. Oke mudah-mudahan di mana maut sing menang husnul khotimah, di mana digugahkeun ti alam kubur sing menang kesenangan nu abadi, sing salametina sagala siksa Allah, sing salametina fitnah maut, sing salametina fitnah kubur, sing salametina fitnah akhirat,
Mudah-mudahan sadayana kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sakitu urang tutup ku doa ya arhamar rahimin sasarengan sadayana kadiekeun koresina. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal ngadeg atuh capek balik lah. Tamprakeun panangana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Sarang ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslim. Angkat pandangan. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج مسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسأل ولي يقيم والعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسأل بجاه